nya teh mau hati-hati dinya siruh teh keluar deui tina jasad berarti ieu jasad teh ngan saukur titipan ti Allah lain boga urang sia kasep ulah ngarasa kasep belum tentu ruh nama ganteng eta teh euy arti teh jasad eta nu ganteng ge jasad nu geul nu geus belum tentu eta ruh nama geulis atawa kasep eta mah sakur titipan ieu awak teh anjeun teh di pasiar namut lambai anjeun teh di pasiar namut cepil anjeun teh di pasiar namut otak supaya naon supaya dipake ibadah ka Allah sakitu lain kudu disombongkeun itu matak haram bagi jalma ngarobah kana bentuk Allah. Serat lamun geus kakeureut berarti seukeut karunya lain kuna naon ke kumaha ke karasa ku si hewan teh nyerina teh rada lila sok aya kieu we nada dikeureut leungeun serat kudu seukeut moal karasa nyerina iraha karasa nyerina geusna sabab baal keneh ayeuna si peso mintul kurang digesek-gesek ka dieu awal keneh geus karasa nyeri lain ku sababan panas pan ka dieu eta karasa sarua bae ku hewan oge di mana mah dipencit ku peso nu mintul geus kitu bag-bagan mencit eta kudu cingseukeun terus teh mah lamun teh mah kudu nu nalian lamun nalian ke bawah teh mah nya kudu cing pageut teh nalianana euy ulah nepikeun ka bahana leupas gitu manehna karunya ka mana kasih hewana teh menang kan ayeuna kumaha kan mencit teh dina lebah beheung sedangkeun nu ngaranna mencit teh pan kudu kakeureut nu ngaranna urat gede jeung urat leutik urang kudu nyaho eta urat gede belah mana urat leutik belah mana aya be hiji nu teh kakeureut misalkan biasana urat leutik teh kakeureut haram eta si hewan anu dipeujit kurang teh haram matak mending keneh sapat bari jeung kaayaan makruh daripada henteu sapat dina kaayaan haram kudu bari sameunci urang teh lalaki mah atuh lamun di dieu sakalian aya acara geuning sok meuncitnya Pak embung da sabab naon teu bisa cenah teu bisa meuncit aneh teu bisa meuncit keur di sakola bae geus diajarkeun lain meuncit eta mencit manuk ya kudu bisa mencit kita orang teh kudu hiya bahasana keun urang can bisa mencit sapi keun urang can bisa mencit embe ayam atuh kurang mencit bisa cenah mencit naon mencit nog cenah nog mah tuh kabeh bisa eta mah teu kudu ku peso bae nog mah kapeunjit mafhum ayeuna kumaha lamun misalkan teh kebawona teh asup ka sumur bener teh kebo asup ka sumur huluna heula asup henteu keluar henteu anu nonjol dina bibir sumurna teh ngan saukur buntut di bujurna mun kitu kumaha eta mencitna kitu pertanyaannya kumaha eta mencitna apakah kurang diantep paeh nepikeun ka jadi haramna kurang teu bisa didahar atawa kumaha eta eta kumaha mencitna si sapi teh anu asup ka jero sumur sedengkeun nu ngaranna beuheung teh dihanapan ngari mencit mah kudu dina beuheungna lain anu bijil ka luhur teh tinggal bujurna hungkul gitu eta mah kurang niatan kurang mencit euy keureut teh kurang buntutna seret niatan mencit tapina tah kumaha ayeuna dibobok sumurna moal mungkin bener teh dibobok sumurna nu aya nganclum lain si sapina teh sakeuni sumur. Nah, sakeuni sumurnya. Si sapi teh asup huluna heula hilang. Ada ayeuna mah zaman ayeuna semua mungkin sih sabab si sumurna teh diberian hong. Zaman baheula pan sumur teh diberian hong. Kitu we. Sajajar jeung tingkana. Supaya ka dieu misalkan teh si sapi teh ngan liang sumurna teh leutik gedean keneh si sapina. Jadi asup henteu eta sapi teh. Dikaluarkeun teu bisa eta buntutna kurang keureut. Niatan mencit terus kurang geus bisa encan di dahar hirup keneh ulah ka di dahar eta ulah ka di keuretan tungguan nepikeun ka pae eta arah kita bisa halal henteu lah soal ceburu mudah-mudahan halal nanti da mubadir urang bisi kana nyokot kawan kalau mubadir cenah eta sapi kos kitu keureut buntutna nat urangnya ngan ulah ka disopakan dagingna antep heula kita paengan urang geus niat mencit di dinya hayam nu gering biasananya hayam gering buru-buru kurang pencit bisi jadi haram kena buru-buru pencit bisi paeh gitu
Baheula ke di kobong eta. Hayam saha we eta nya. Set hayam teh keur moyan, pan hayam moyan masih hayam gering nya. Pan hayam moyan masih hayam gering meureun. Kitu we ngaleheknya si hayamna teh. Weh hayam gering cenah hayam gering. Dipencit eta hayam teh bener mah hayam keur moyan dipeun. Dipencit daripada haram cenah kenah dipeun. Dikeun dipeun. Mendingan dipencit eta kurang aya nu gering oge gitu. Jadi urang ngajauhan tina perkara nu kahiji bisi jadi haram, anu kaduana bisi mubadi awas eta nu anu haram gitulah dan kurang itu cenah an kitu eta tata carana meunci teh nya urat gede jeung urat leutikna kudu kakeur misalkan urang mangmang ieu teh beung hayang kurang teh dikeureut sakitu meunci hayang ningali yeuh yen misalkan nanti si urat leutik nanti geus kakeureut atawa acan gitu ieu si peso ulah dicengkatkeun tapi kudu nempel keneh misalkan urat leutik biasana belah dieu gitu tadi belah kiri hayamna gitu kurang angkat teh si peso teh tapi ulah dicengkatkeun kitu kan tah kieukeun tempelkeun keneh kana beheungna tingali kusaha we misalkan geus kakeureut can katingali ieu acan kereselkeun deui eta teh kana urat leutikna lamun dicengkatkeun ku urang ki geus eta mainna teu halal jadi haram eta jadi bangke si hayam ulah nepikeun kacengkat matak lamun meunci teh kitu tah hayang ningali urang mangmang ieu teh geus apa tatawa acan ka dieu keun heula ieu si pesona ieu kana belah dieu keun heula tingali heula ku urang di dinya geus kakeureut tawa acan geus misalkan teh karak bisa dicengkatkeun lamun acan ulah kacengkat keureutkeun deui ku urang si eta si pesona gitu. Eta dua anak kudu kakeureut kudu nyaho atuh mencit teh soalna lamun cekat haram kenah geus teh halal eta jadi bangke di urang jigah kieu jiga dinu salat heuh pan robah 3 kali tuluy teh meureun batal tapi urang hayang ngagaro geus teu kuat ti atuh belah dieu misalkan teh seukeun mun kieu urang ngagaro batal lain tah carana supaya teu batal kumaha ngagaro kitu ieu ulah leupas ieu tina awak urang teh ka dieu ya kieu ngagarona saat garoan ka dieu set atuh nu belah kiri ka belah dieu ulah leupas ulah dikieukeun tapi lempangkeun ka belah dieu tah kieu set garoan deui atuh deui misalkeun dina dagu ulah dicangkatkeun tapi ka belah dieukeun ku urang ngagaroanana kitu eta teh jadi dihitungna teh hiji pagawean kitu robahna teh ngan sakali henteu tilu kali sabab eta ieu carana teh angger jadi sigah ngagaro kabeh gitu tah urang set kitu siga sapagawean lamun dicengkatkeun kitu set terus cengkat deui ka dieu eta tilu pagawean batal eta salatna beunang geus kitu mah tata cara jadi lamun cek ibu teh mah kapinteran dina ngahukuman eta urang kudu bisa eta santing kudu bisa nya emang cek sarapan gitu pan saragi nyieun rukso nyieun cara supaya urang teh teu nepikeun ka kitu tah gitu sok loba cara kudu bisa jadi urang ulah saukur ieu nu kieu teh hukumna teh haram urang kudu teangan kumaha carana lamun teu haram ieu teh nu kieu teh dosa kumaha carana lamun supaya teu dosa ieu kieu teh batal tah urang kudu bisa neangan kumaha carana supaya teu batal gitu kudu jadi lamun di samping itu teh panyakit supaya misalkan teh dina hiji salat teh nu ngaranna dosa teh disebutna panyakit teh gitu da urang kudu diteangan ubarna supaya teh panyakit teh cager usaha kumaha nya eta hukumna ku urang diteangan deui pan ulama teh loba gitu tong ulama lah madhab bae ya opat Imam Syafi'i Imam Hambali Imam Hanafi jeung Imam Maliki. Imam Syafi'i muridna Imam Maliki eta teh. Tapi lu paling rame pengikut mazhab teh nya Imam Syafi'i. Ari Imam Syafi'i mazhabna naon? Nah, kitu meureun. Pertanyaan itu. Imam Syafi'i mazhabna naon? Apakah Imam Syafi'i anut kana awakna sorangan? Guru Imam Syafi'i teh Imam Maliki lain. Teu. Nya mun kitu ge aneh. Dituturkeun ongkoh ku urang eta nya
mazhab Imam Syafi'i tapi teu nyaho teh Imam Syafi'i teh saha guruna muridna saha unggul teu nyaho masantren keur di Imam Malikina sabaraha lami teu nyaho pan urang itu turkeun ongkos ku anjeun anjeun teh apa Imam Syafi'i gitu kan ngaguru ka Imam Maliki gitu ngan madhab Imam Syafi'i mah nyaeta ka Imam Hanafi kunaon bet Imam Syafi'i ngamadhab ke Imam Hanafi sabab Imam Hanafi teh pangsa kadikna pangikut kerjaman harita mah eta Imam Hanafi teh ngobrol ka Imam Syafi'i yeuh cenah kami teh naha sakedik nu ngikutna gitu ka Imam Syafi'i teh terus cek Imam Syafi'i teh geun cenah kitu kami weh cenah kitu rek milu ka madhab anjeun gitu eta Imam Syafi'i teh sate acana gaduh madhab eta ngiluh heula ka dinya sata geus ti dinya Imam Syafi'i ngada mazhab jadi mujtahid mutlak eta nu opat eta teh ngaranna teh mujtahid mutlak tuh aya mujtahid mutlak aya mujtahid fatwa aya mujtahid mazhab aya nakil aya naon deui araho deui kodenya pada teh aya mujtahid fatwa aya mujtahid fatwa teh nyaeta Imam Syafi'i Imam Hambali Imam Hanafi jeung Imam Maliki handapeunana aya mujtahid mazhab handapeunana deui aya mujtahid fatwa handapeunana deui aya muqallid handapeunana deui aya nakil gitu teh urang nu mana urang mah teu nyampekan nakil acan urang mah handapeun nakil aya pakih tidinya pakih handapeun pakih aya nakil urang mah teu nyampe ka nakil acan eta jeung jauheun gitu urang mah ka Rasul nuturkeun nakil bisa kitu kan ari ngaruntuhikeun hukum teh kitu pan ti nakil ka pakih ka muqallid terus ka mujtahid fatwa ka mujtahid madhab ka mujtahid mutlak tidinya ka para sahabat terus ka Kanjeng Rasul kanu hadis-hadis terus kanu Quran teh kitu urang teh lamun rek ngaruntuhikeun hukum teh ulah ujug-ujug trek kana Quran lain atuh kaharti henteu ku urang eta Quran ora kaharti cenah coba bari aya kaharti alif lam mim naon hartina eta geus cenah ayat kaduana zalika kitu alif lam mim na heula we artian alif lam mim yasin toha ha mim ta eta hartina naon eta sedengkeun cek dina tafsirna oge Allah wa rasul a'lam Allahu a'lam bi murad bidzalik dinya ge nu apal terkecuali Allah cenah kitu kan hartina eta teh dina tafsir tinggal kitu eta urang nuturkeun hukum teh nya sot ieu cukurana kieu ieu cek hadisna ai kaul ulama kurang teu dipake sampe meh ka presiden ge euy urang teh rek lamun rek hayang ka presiden teh kudu ka RT heula ka RW heula terus ka desa terus ka lurah terus ka camat terus ka bupati ka wali kota ka gubernur terus ka presiden ujug-ujug ka presiden weh kemeureun urang di istana teh sia teh saha rek naon ka dieu mending ditanya ieu mah teh ditanya-tanya acan aing teu narima cenah kitu di dieu mah pengemis tidak diterima begitu kan meureun ku satpamna gitu urang yang panggil jeung gubernur sia teh dikawal lagi ku sabaraha jelema eta gubernur segitulah hukum ge gitu ujug-ujug kana Quran urang teh nyokot hukum teh lain maksudna ulah tapi kurang ku diruntuikeun nyokot hukum teh euy ti ulama ulah cat terkan hadis kaul ulama ijma ulama tak kurang teh kudu dipake tetesan karakan hadis terus kana Quran gitu da kaharti jadi ulama teh mesekan jero hadis gitu hadis teh mesekan Quran gitu eta teh dipesek ku hadis dipesek ku ulama bari jeung dipangmasakeun gitu eta teh jadi ulama mah geus pangmelakeun geus pangnyeborankeun mun cek teh mah jambu teh mah gitu geus dipangmelakeun eta hiji hukum teh terus dipangnyeborankeun geus dipangnungguankeun nepikeun ka buahanana tak urang mah tinggal ngala sakitu ku jalan kumaha ngalana meureun ngala jambu mau bisa dihandap meureun kudu naik ka
Kalau teh kitu eta ngalana kumaha ku ngaji sia teh tah ke geus ngaji karak dinya si jambu bisa bisa didahar ku urang. Lamun urang geus ngaji eta ilmu teh bisa ku urang diamalkeun gitu. Oh cenah embung non embung naik kalau udah teu bisa cenah gitu. Heuh menta ka batur atuh. Pangalakeun urang misalkeun teh embung enak naon misal teu bisa wae ngaji teh. Heuh mata kan lamun dinu kitab teh pamacakeun ka batur kitabna. Ku sia ngadengikeun maneh mah pirang ngadengikeun berarti urang teh keur dihuapan. Aya dihuapan lah ditolak atuh. Tuh. Ulah nepikeun ka teu ngaji atuh. Ngala embung, ngahuap bae ge embung. Tah kitu teh jalma nu teu daek ngaji teh. Kitu. Maneh mah ngala embung, melak embung, nyebor embung, nungguan nepikeun ka buahan embung. Keun atuh sia tinggal tah calanga pungkul blep tah asup kitu si jambu teh sok kumaha jalanna dengekeun anu ngaji anu keur ngaji sakitu pagawean urang sia mah teh kudu ngalah sia mah teh kudu melak tah kitu ieu mah tinggal calanga pungkul ge hoream sia mah tinggal ngaji ngadengekeun oge hoream kumaha tuh mata panteus urang umat rasul paling kan kedul tinggal calanga pungkul cenah sia teh. Hai saya teh. Tuh. Ngernya. Ngaji. Sanajan sakumaha sibuk ge waktu luang kudu diluangkeun ku urang waktu jang ngaji. Sabab nu ngaranna dunya, ya urang du dunia teu make ngaji ti dinya hese engkena. Sabab nu ngaranna beunghar teu berkah hese. Tapi nu ngaranna berkah teu beunghar ngeunaheun kenna kitu. Ngaji atuh urang mah urang mah santri gitu. Ngaji. Nu lain santri bae kudu ngaji. Kemudian urang santri anu pagaweana ngaji. Santri mah euy teu dina kieuhna oge sebut ngaji, sarena disebut ngaji, manehna mah mandina disebut ngaji, wuduna disebut ngaji. Dina henteu ngaji kieu gitu tah, teu bari muka kitab lagi disebut ngaji. Ngaji santri mah sebab cicing dina hiji ma'had anu mana ma'had eta teh disebut pasantren gitu. Artina ngaji nadnya. Keun batur mah ngaji geus barisaeun. Meureun. Anu barisa bae ge para ulama euy hayang keneh tah ngaji teh. Embung meureun. Ai urang mah can bisa nanaon. Urang mah can bisa nanaon ieu, geus hoream ngaji gitu. Kumaha engke kareupna urang. Sakola teu beres euy urang. Tong boroning kitu sakola teu beres, rek ngalamar ka pabrik da eueuh ijazahna. Ayeuna disalekeun teh urang rek nyantri we. Da santri mah kitu tah. Pasantren teh pelampiasan. Anu hoream sakola biasana ka pasantren gitu. Biasana kos kitu. Nu hoream sakola geus teu balik sakolana ka pasantren mata ka bungkur mah eta guru abah gitu. Heuh sok ka dieu keun we cenah jelema baragajul teh. Gitu. Da pasantren mah pamiceunan jelema baragajul ke warti pasantren calalager gabe cenah kitu. Bahasana teh nya ari geus baong ku sia aja diasupkeun ke mana? Ka pasantren geus baragajul cenah. Ari keur calager keneh mah teu baragajul ku sia eueuh nu diasupkeun ka pasantren cenah kitu. Matak wajar jero pasantren eta cenah kitu sagala aya. Ngeun kaluar ti pasantren eta gugagahna guru nu tadina baragajul lain di penjara teu kumaha. Gitu teu diisolasi teu kumaha kaluar maranehna calalager eta. Itu anu asup ka pasantren. Eta geus ditinggalikeun eta li urang teh nya. Ka rumah guru-guru urang teh gitu. Urang baheula meureun keur mimit can-can masantren aduh teu nyaho nu kitu. Teu nyaho nu kitu dosa, nu kitu teh haram balik ti pasantren geuning sia teh namanya nyaho kana kararitu teh. Tuh. Gagan pasantren kos kitu. Tak ulah eureun anjeun mah. Heuh ila yaumil qiyamah anjeun. Urang mah tinggal ngadengikeun ayeuna mah euy dihuapan ku guru mana tinggal calangap yeuh ieu teh hukumna haram bus tuh ieu teh hukumna halal bus kitu kon teu hararese urang mah teu kudu masekan eta jambu teh geus dipamasekeun kitu mun cek ieu mah ieu teh buah yeuh can dipesek ieu teh dipesekna kumaha tak ku abi dipamacakeun misalkeun teh tah ieu teh kieu dipangyurahkeun dipang hartian eta teh geus dipesek geus dikeuretan sih tinggal ngahuapkeun bisi embung keneh misalkan kieu nyokot canangap maneh tah kitu eta teh mun ceuk ngaji zamanna kos kitu kudu kitu eta mah teu bisa ieu tah buah
sok kumaneh pesek kumaneh keuretan terus hakan teu bisa zaman ayeuna mah kudu kitu ngaji teh euy tah ieu teh buah tah ku abi pamasekeun tah geus dipesek tah ku abi dipangeuretankeun tah geus dikeuretan ayeuna sok maneh calangap bus tah ayeuna kudu kitu ngaji zaman ayeuna mah kudu dihuapan beda jeung zaman baheula tah ieu teh binih buah ieu tah baheula mah kitu sok kumaneh pelak tungguan nepikeun ka jadi seboran pupukan tungguan nepikeun ka buahan ke geus buahan tungguan nepikeun ka asap cokot kumaneh eta buahna ala ke geus diala kumaneh pesek geus dipesek keuretan sok puapeun kumaneh tah jangan baheula mah kitu tah ngaji teh jadi dibere binihna ngaji teh gitu lain dibere asakna henteu baheula ya kitab kumaneh baca tah kitu baheula mah ayeuna mah sok buka kitabna hayu barang baba no hayu babarengan dibaca sok dipamacakeun itu sok dipangnyurahkeun ayeuna kitu sak bisi ka pararangkeun barogasan di kitu ayeuna mah uapan santri teh calangap sia teh tugas urang naon ayeuna supaya si santri daek calangap sakitu hungkul da ayeuna teu daek calangap hese atuh ieu si buah geus dina hareupeun biwir tapi mainna teu daek calangap kumaha model kitu ieu kitab geus dihareupeun geus dipangnyurahkeun geus dipangmacakeun tapi mainna teu daek ngaji kitu tah model kitu ieu teh buah teh geus dihareupeun bibir maneh mah tinggal calangap hungkul gitu ayeuna we geus diuapkeun geus diuap teuing ke zaman karep meureun kudu dibeuweung heula eta teh euy si buah teh kudu dibeuweung heula tah kan ku sia urang kitu nya ge mah enak ke kudu dibeuweung sigana teh kitu sok we tingali matak hasiat dina ngajina ge barareda cuman baheula nya para ulama para wali pan ku bismillah bae ngararapu euy baroga karoma kok zaman ayeuna sarua bae nu diajina kitab ieu itu eueuh nu beda nu diajina kitab ieu ngajina kaos kitu misalkan teh dina sarua dina guruna kitu nyurahna ka muridna ge kitu nyurahna kok beda jeung zaman baheul tah zaman baheula mah kitu ngarti kumaha ieu proses jadina tangkal kumaha ieu proses buahanana tah kitu urang mah teh nyaho aya buah dina piring we lain buah dina piring nyaho aya buah dina hareupeun biwir we teu nyaho teh buah teh kumaha melakna sabaraha lila nungguan asakna kitu manehna mah zaman abi gitu nya ayeuna we kitu teuing ke misalkan teh si dada boga santri ka hareupna mun ku dibeuweung eta naon buah teh gitu kunada teh geus dikeuretan geus tinggal ngahuapkeun teh da teu calangap wae misalkan teh ku dipangegelkeun heula eta jadi si eta tinggal neleg gitu tah disuntikeun sia teh celot teh gitu tah kudu kitu ge mah ke mah kudu kitu eta sabab semakin ka dieu berarti semakin kitu kana ngaji mah hoream eleh ku si payola bener elehku supaya jam 5 geus ngajakan salat maghrib eta mah ayo cenah urang salat maghrib ke atuh jam 5 keneh cenah udah adan cenah gitu mana Allahu akbar tuh udah adan manehna sorangan adan gitu elehku si payola cenah barudak santrinya geus mau make mukena tadi jam 5 teh hayang salat maghrib gitu komun isya gitu di maghrib teh kitu we mainan hayu ngaji hayu salat isya eleh urang mah kewe isya mah jam 2 urang mah kewe isya na jam 1 bari jeung salat isya hungkul sunah geus teh lamun rek ngakukeun amalan tapi lamun henteu rek ngalakukeun amalan mah sarua bae ngahirkeun salat kadang jelema kos kitu pan tah eta teh atah kos kitu teh atah eta ngaji kos kitu teh dengek dicek dina kitabna ge lamun maneh rek ngahirkeun salat isya lamun teh man kena teh rek aya amalan rek tahajud rek ngawirid atawa rek salat naon we pentingna lamun rek salat isya hungkul mah nya sarua bae jeung ngahirkeun salat misalkan teh jeung witir henteu tahajud henteu amalan nya sarua bae tah mah jeung ngahirkeun isya kok mau disamporetkeun mah pan ayeuna mah subuh teh jam 4 geus adan euy subuh teh jam 4 kamari keneh mah jam 5 keneh tah subuh ayeuna mah jam 4 sabab jam 5 teh geus caang gitu jam 5 teh geus caang ayeuna mah jam 4 urang salat isya jam 3 saparapat geus samporet teh sia tah nah saya kira salat cenah gitu kasarean lain kasarean sarenyaan kasarean kuno kasarean mun katindihan nya tapi jika nama euy eta kasarean jurig teh nya teu udang-udang teh subuhna kitu teh nya teu meunang urang sekali-kali naon nyiksa ka hewan komanya
Nabi ada tiasa nyeros jeung hewan teh namina Nabi Sulaiman. Eta Nabi Sulaiman jeung bala tentarana keur naik kuda naik kuda brot da lompat rek ka mana meureun. Sitgeun eta Nabi Sulaiman ngerem ngadadak. Urun kabeh eta kabeh tentarana teh ditanya lah aya naon cenah kitu. Aya sireum meuntas. Ke cenah kitu aya dulur kami cenah kitu aya makhluk Allah cenah kitu rek meuntas bisi katinc ditungguan eta si sireum rek meuntas ditungguan saat geus beres ka ujung ka ditu hayu maju deui eta sireum urang mah tong baroning sireum teh boga salah ngaliwat tunggul sia kitu urang apa heuh sok urang mah sireum teh boga salah naon teu nyocok ka urang teu naon ngan ngaliwat tunggul sia kitu ban gabutna teh goreng sia tah gabutna goreng aya sireum ngaliwat dipayahan gitu itu teh kelakuan urang eta aya ucing ngaliwat henteu teu nanaon eta ucing henteu teu nanaon sugan hayang naon henteu ngan saukur ngaliwat celebuk kurang disepak ucing ngalamun eta salahku apa cenah kitu jeung si ucing teh aduh tak ucing mending piceun daripada disepakan mah euy tuh sakira-kira nak kaganggu mah tapi ulah sih ngerasa kaganggu kucing masa berenang kita karesep Kanjeng Rasulnya katuturkeun ku Abi Hurairah eta Abi Hurairah gitu teh ayeuna ngomongkeun ih cenah ieu ucing teh karesep Rasul itu kucing teh karesep Rasul kumaha di sapana ucing teh gitu sabab boga dalil manehna teh ucing teh karesep Rasul rek nurutan Abi Hurairah ya Abi Hurairah lamun dibejakeun riwayatna isuk-isuk beres salat subuh dina kantongna di dieu ucing hungkul terus dinu mamawa gulungan naon di dina teh di jerona teh lauk daging hek maraban ucing isuk-isuk teh kabeh tah di Masjidil Haram teh di Masjid Nabawi teh saat dikumpulkeun kabeh ucing teh dibere dahar gitu di paraban aringan saukur ku urang diusapan teu dibere parab aya urang keur dahar aya ucing liwat disepak ari keur urang teu dahar diusapan man di mana urang nuturkeun Rasulna itba ka Rasul jeung gitu sabab Rasul ge resep ucing ari urang keur dahar ucing disepak wae itba ti mana gitu ari karek ena daek misalkan teh ucing diusapan ku urang lamun teu keur boga dahar gitu ari boga dahareun ucing teh disepakan ku urang rek itba ongkoh sia mah maka Nabi Hurairah mah ngangkekeun anjeunna tuang mending kene ucing heula cenah kitu dahar dibere dahar ucing dinu sakuna ucing dinu ieuna ucing ngumpul pasien tuang sarena ge geus nula ucing kabeh geus kabere dahar arak anjeunna tuang gitu tah eta nu disebut itba mah geus kitu tuturkeun atuh ieu mah disebut itba ongkoh tapi lamun keur dahar teu daek mere ka ucing urang ngalas teh dua urang dahar ucing dahar gitu eta disebut itba karek maresep ka ucing teh sarua jeung Kanjeng Rasul ari urang keur dahar disepak mah itba ti belah manana gitu nanya ada itba cenah ka Kanjeng Rasul subhanalladzi fil arhami ilmuhu terus aya nu ka-7 nya nu ka-7 na teh nyaeta maca subhanalladzi fil arhami ilmuhu fala ya'lamu ma fil arhami illallah cenah gitu jadi nu nyaho cenah gitu kana hiji perkara di jero alam arham di alam ruh kalam arham di alam arham ka alam dunia di alam dunia teh ka alam akhirat alam bako alam akhirat alam anu mual anu kekel moal aya saeureuna urang teh baheula teh di damel diciptakeun ku teh ruh kabeh ge euy ruh matak ruh mah anu pae bikin kairah-irah ruh mah moal pae eta si ruh teh diasupkeun kana jero jasad di alam arham dina waktu kandungan indung urang teh 4 bulan ditiupkeun ruh saat ditiupkeun takdir saat dina teh takdir jodona rizkina bagiana cilakana kabeh ditiupkeun saat teu eta teh dina umur 4 bulan matak sok aya 4 bulanan gitu ditiupkeun eta dina tuh beres dirinya keluar orang teh ke alam dunia gitu beak teh umur orang teh di alam dunia teh mau teh tidinya si ruh teh keluar deui tina jasad berarti ieu jasad teh ngan saukur titipan ti Allah
lain boga urang sia kasep ulah ngarasa kasep belum tentu ruh nama ganteng eta teh euy arti teh jasad eta nu ganteng ge jasad nu geul gitu belum tentu eta ruh nama geulis atawa kasep eta mah seperti titipan ieu awak teh anjeun teh di pasian nambut lambai anjeun teh di pasian nambut cepil anjeun teh di pasian nambut otak supaya naon supaya dipake ibadah ka Allah sakitu lain kudu disombongkeun itu matak haram bagi jalma ngarobah kana bentuk awak model irung di man cungkeun halis di kumaha di mana nya teh nya ngarok halis nad terus bibir di ableh non di disulam gini aja disulam di mana katanya di menang dirobah bahkan di pasantren anu ketat mah dicukur ya bu direka-reka disetik teh geuning sisinanya wah ngagambar lope bisa gitu atau naon weh kitunya buku teh dicukur teh geus teu kahar teh lah belah dia mah ipis belah dia mah kandal gitu atau belah dia di wanana kandal di tengahna eueuhan botak kumaha pona eta teu meunang eta teh memang direka-reka dipendekkeun mah pendekkeun we panjangkeun teu direka-reka kumaha kitu kieu gitu ngan sunah nama dipanjangkeun gitu eta teh anu sunah dipanjangkeun teh dua nu kahiji buuk nu kadua jenggot ari kumis mah sunahna dicukur kumis mah tuh banyak buk sunah panangkan jenggot kumis mah dicukur sunah ketika orang Arab mau jenggot teh kali jembro kumis jarang kalau kumis sama dikerok itu dicukur udah kasunahan lah kitu poe Jumat teh ye si kumis teh misalkan tadi kerok di guntingan kurang gitu terus iya imah gitu imah sunah diparanjangkeun mun nu jembrosan ka dieu nah jenggot nah depan diparanjangkeun rambut tangan kumis nah sunahna dicukur gitu ya ternyata di alam arham teh mah suci Allah cenah gitu anu tos urang teh dididik teh Allah di alam arham teh diasuh sarua urangnya di alam arham teh urang teh diasuh nah kan dina waktu urang umur 8 bulan rek borojol kita urang teh dayak ngobrol tah ayeuna mah cenah gitu kami teh ngasuh teh geus cukup nepikeun ka sakieu gitu engke mah cenah sakaluarna anjeun ti dieu bakal aya nu ngasuh anjeun hampir sarua jeung kami ngasuhna teh nganu ngaranna teh indung ku malaikat teh dikitukeun urang teh diasuh eta di jero beuteung teh ku malaikat gitu tak engke anjeun kaluar ti dieu bakal diganti nu ngasuh anjeun teh moal kami nyaeta ku hiji makhluk nu ngaranna indung matak orok borosot moal pohor kanu ngaranna indung bakal langsung peka nah pan cenah orok mah can ningali ngan ngambu orok eta euy kana indungna teh ngambu lain ku indungna bae ceurik eta mah pan si eta teh can ningali cenah kitu tapi kok geus orok mah ngambu geus dibejaan di jero beuteung keneh oge teh maneh teh bakal diasuh ku hiji makhluk nu ngaranna indung matak pangheulana inget eta orok teh ka indung lain bapa lain bapa maneh cenah bapa maneh mah nu nyieun maneh gitu ta bapa maneh jauh eta inget ka bapana mah matak biasana budak masuk dari deketna ka indung deh kitu bab eta geus dibejaan di jero beuteung keneh ku malaikat eta maneh mangkina teh ka indung man ya non diasuna teh ku makhluk nu ngaranna benernya disusuan teh eta cenah gitu baheula keur dina jero beuteung lain disusuan atunya nya aya gitu nya di pasian tuang sarua ngan diasuhna teh kumaha di jero beuteung euy 8 bulan bete urang euy tapi urang teh nyaho nya jero beuteung kumaha eta nyaho teh si botak we botak aya si botak cenah tiap malam Jumat naongan wae cenah teh saha aja tak baheula mah dongeng eta kan wah kaseuri eta wah kaseuri si dadat teh kembar tilu eta kan
kamar tuh tadi jero beuteung ngararobrol cenah nu tiluan teh ke cenah maneh cek nu si A B C nya ngaranna cek si A nanya ka si B jeung si C ke maneh cenah lamun geus gede cita-cita maneh rek jadi naon ai rek jadi pagawe PLN cenah kitu cek si A teh ai rek jadi pagawe PLN nah bet rek jadi pagawe PLN cenah kitu sabab ieu di dieu poek tadi di rek dicangan dina jero beuteung maksudna mah gitu jadi gawe oh gitu si A jeung si C teh nanya ka si B hari maneh B rek naon cenah gitu ke geus gede cita-citana rek jadi arsitek cenah aing mah nah bet hayang jadi arsitek ieu supaya di dieu rek dilegaan dina jero beuteung maksudna mah kitu nya rek dilegaan cenah gitu supaya tesempit nyari leuh kabeh ka si C si A jeung si B teh naon cenah ningalikeun hari maneh C rek naon cenah gitu geus gede cenah gitu cita-citana cenah abi mah teh hayang jadi PLN hayang jadi pegawai itu jadi hayang jadi arsitek hayang jadi detektif cenah gitu nah hayang jadi detektif rek menelusuri cenah gitu nu tiap malam Jumat anu botak tiap malam Jumat nyiduhan saha cenah eta gitu tah si C eta neangan teh eta tiap malam Jumat cenah gitu botak sok nyiduhan cenah gitu rek neangan eta dak hayang jadi detektif gitu maksud buat arti si A jeung si B pan orok mah barotak kene itu cenah eta cita-cita si C alus ya yang jadi detektif cenah nah ada sudah ada curi we ada mah tinggali aing sida ada leutik kene Subhanalladzi fil kuburi qada'uhu cenah gitu terus aya nu kadalapanan nyata maca tasbih subhanalladzi fi kubrihi qada'uhu Maha suci Allah cenah gitu anu di jero kubur anu maparinan kodo kakersaan banyak kekersaan Allah lagi wala yahkumu man fil kuburi bi ni'mati wa nikmati illallah ta'ala wala yahkumu teu meunang cenah kitu bagi hiji jelema ngahukuman ka hiji misalkan sinada ngahukuman ka hiji jelema anu karak maot ieu si teh meunang kanikmatan di jero kubur ieu si teh meunang kasangsaraan di jero kubur illallah angin Allah misalkan kedah maut nanti katabrak acak-acakan wah sieu macen euy goreng maut na oge teh meunang eta ke di jero kubur lagi bakal disiksa terus misalkan teh anu maut kali restoronton terus anu datang misalkan teh keluargana disebutkeun ku urang si eta teh maut na panasaran buktina ngajung jurigan eta nu kitu teh disebutna fitnah kubur anu paeh kurang dipitnah oh saya tahu orang teu meunang anu geus maot kurang si eta teh ngajung jurigan si eta teh kieu misalkeun teh urang geus mitnah ka jelema nu geus paeh mending keneh mitnah ka nu hirup lamun berbandingan jeung nu paeh nya ulah dua lagi mitnah mah ngan mending keneh ka nu hirup bisa keneh urang menta hampura ka manehna ieu nu geus paeh kurang dipitnah rek ka mana urang menta hampura ka manehna hayang islah jeung manehna ka belah mana disebut ngajung jurigan teh disebutkeun mawa teh cenah gitu kan biasana nu maot poe Sabtu mah osok mawa batur cenah bahasa saha kan kebiasaan eta mah kebiasaan tapi hiji hukum anu nerangkeun kana hal eta ngan eta mah adat kebiasaan tak mun anu poe Sabtu cenah sok mawa batur cenah lu misalkan teh anu ngajung jurigan kurang dipitnah eta ngan saukur nyangka beus si eta teh ngajung jurigan tah kitu hungkul bahasana urang eta teh urang geus mitnah kanu geus bae sebutna fitnah kubur tapi meunang urang ngahukuman ieu si teh meunang kanikmatan atau meunang kasangsaraan di jero kubur kabeh ge pasti ditanya jero kubur 7 lengkah jalma nu paling terakhir ninggalkeun eta kuburan malaikat munkar jeung nakir lain dongkap hirup deui heula si bejan pan hirup eta urang teh euy udang lain hirup udang deui urang beunta urang di mana urang teu nya eta teu nya urang teh geus keur di mana keur kumaha cenah kitu teu nya eta urang cat naon ieu teh pararoe kitu eta urang teh kana teh nyekelan ieu taneuh nyekelan ka luhur taneuh nyekelan ka belah kenca taneuh ka handap tadi itu taneuh kabeh nyekeran awak urang teh
nah cenah urang teh dibungkus kieu han kubo karasa eta kubo ngan urang teh nyopa begitu urang nyepeng kana wajah tidinya tah wajah urang teh urang cepeng eta crok jadinya urang ieu mau tidinya oh urang ieu paeh teh gitu karak mati dinya urang ngarasa kaduhung ngarasa sieun ngarasa wah pokona kaduhung urang teu salat kaduhung urang teu ngaji kaduhung teu sedekah teu nurut kana jadi kolot teu nurut kana jadi guru karak tah tidinya urang bararijil kaduhung teh tah atak dina nalika urang kieu mah eta tah ieu non waktu kaduhung nu paling kaduhung teh tadi dinya urang di mana urang geus dikuburkeun dihirupkeun pas nyebak rarai di dinya kaduhung dak dinya teh dongkap gitu kan lamun teh mainna soleh datang dongkap anu ngabaturan mainna ngewujud anu sangat indah lah mun urang mah gitu kita sekedap deui mualami cenah kitu bakal dongkap utusan Allah cenah kitu bade naros ka anjeun pertarosan cenah kitu nya teh malaikat mungkar jeung nah keun we tenang cenah kitu anjeun mah santai we keun kami anu ngawalaranana pan kan ngawalar teh lain bibir urang tapi amal urang nu ngawalar bibir urang mah dikunci anu ngajawab amal urang di mana amal urang teh bisa ngajawab nu disiksana urang eta kitu eta teh atak urang teh 100% nangguhkeun kitu tah nangguhkeun ka amal urang tidinya mata urang kudu gencar di alam dunya teh neangan amal alus da urang misalkan urang nyaho enak ngapalkeun ya man rabbuka jawabanna teh Allahu Rabbi wa man nabiyuka jawabanna teh Muhammadun nabi wa ma dinuka jawabanna teh Islamu dini misalnya teh wa ma kiblatuka jawabna teh misalkan teh al-ka'batu kiblati kurang diapalkeun ti ayeuna gitu misalkan teh supaya engke dina nalika munkar jeung malaikat munkar jeung malaikat nakir naros teh urang geus lanjut moal bisa balain urang nu ngajawaban mah tapi amal urang ada ayo we kurang diapalkeun nepikeun ka poho teu ngapalkeun yakulu eta we ngapalkeun naon cenah maneh teh eta ngapalkeun jawaban pikeun malaikat munkar jeung nakir cenah kitu teu ngapalkeun kana yakuluna mah eta jika norek pahe isu we eta